Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Purwana harita ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudana si Jagal Hawuk jeung Guntara ngeunaan kampung kahuripan anu teu bisa ditembus lantaran dipager ku kakuatan susah pikeun diungkulanana. Ki Purwana harita mungkas caritaanana. Makhluk gaib garubag Dawuk teu bakal langsung ngajawab. Anu gadenge ukur gelebugna angin jang tuh. Cing sabar we nya. Keun ke urang dagoan kumaha jawabanna ti si makhluk gaib garubang Dawuk. Da eta nandakeun aya respon di teh jang ja ku ayana angin jeung sora anjing sakitu pabaungna. Kah geuning sakadenge dah ku hidup mah teu gadeng yang mulainya. Si Jagal Hawuk si garubang Dawuk dah. Uga wala biya geus dicoba Purwana. Tapi kekuatan anu mager kampung kahuripan tetela leuwih hebat tibatan kekuatan kaula. Jadi hampura kaula teu sanggup jeung moal mampu pikeun ngungkulan eta kekuatan. Tapi sok sanajan kitu ngaula rek mere pituduh anu bakal mampu eta kekuatan anu mager kampung kahuripan. Kudu minta bantuan ka Nyai Putri Karoban anu aya di dangiang alas Karoban. Kekuatan gaib anu ngabantu ka Nyai Putri Karoban lebih hebat tibatan kaula Purwana. Wayahna kaula henteu bisa ngabantu. Sakitu anu bisa ditepikeun ku kaula. Hayeuna kaula mulang deui. Sora makhluk gaib garubang Dawuk geus teu kadenge deui. Di luar angin anu ngagelebug jeung sora ancing anu babaung geus eureun. Ki Purwana narik napas panjang. Pasemona katingali bangun anu ngemuka hanyeluan. Ngabagikeun paneuteup ka si Jagal Hawuk jeung Guntara terus nyarita. Ya dikit udah Jagal Hawuk, Guntara,
kajalangan di makhluk gaib puhitan kula garubang dawug deh. Hampura kula lain teh hayang ngabantu. Upaya mah geus sakuatana gagaula teh. Tapi kenyataanna memang saperti kieu geuningan. Jadi anu bakal mampu ngungkulan kekuatan anu mager kampung kahuripan kudu minta bantuan anak ka Nyai Putih Karoban anu aya di Dangyang Alas Karoban. Aduh, sekali dihampura kula teu bisa ngabantu. Si Jagal Hawuk mureleng ka Kipurwana amakeun jeung hanyelu anu lain dikieuna. Bari nyangereng terus nyarita. Wah, malengan saukur baguga batot wungkul sia Purwana. Goblok. Sakirana teu baguga bantu ka aing mah montong sasanggupanan atuh sia teh goblok. Jangkarek keheg. Beak kok gujuban. Wale geus ngabobodo ka aing sia Purwana. Allah guna mangkul kawas maneh mah mending keneh modal sakalian. Si Jagal Hawuk gerakan lengan sakolepat harita leungeun katuhuna ngeprak sirahna Ki Purwana anu ngajadikeun bejad saharita sirahna. Sak kolepat keprak teh Ki Purwana ngacungkel rubuh sukuna ngarejet sakedeung terus cicing pikeun salilana kajal sapada harita. Geus ngarasa puasa teh ngabinasakeun Ki Purwana harita si Jagal Hawuk ngajakan indit ka Guntara. Tujuan rek ngadatangan ka padumukanana Nyai Putih Karoban. Dina poe isukna warga Pangeusi Lembur jadi geunyleng sabab Ki Purwana ajal dina kayaan sirahna bejad. Sedengkeun Nyi Apong sangeusna aya nu ngabebaskeun tina panglumpuhan jadi terus bunuh diri lantaran ngarasa putus asa geus digadabah kasucian dirina ku Guntara. Waktu terus lumaku marengan ringkang rumingkangna insan anu magelaran di pawenangan. Anu pada ngalajulaku ngambah amparan lalakona sewang-sewangan. Dina poe harita di kampung kahuripan sakabeh anggota barisan Darmayuda kumpul ngariung di jero pasanggerahan. Sabab sakumaha katang Tuan Pinang Bule salaku pamimpin barisan. Dina poe eta mangrupa waktu anu tangtu pikeun ninggalkeun pilemburan ngagempur musuh. Samemeh miang harita Nang Bule jeung Rasanti Katut Sandika ngayakeun heula riungan pikeun leuwih ngantebkeun sikap jeung tekad sarta sumanget anggota barisan Darmayuda. Harita Nang Bule anu keur cumarita. Para anggota barisan Darmayuda dinten ieu tos waktuna urang bakal ngalaksanakeun pancen dina nanyeurkeun keadilan. Miang ngantunkeun ieu pilemburan pikeun ngagempur musuh. Tarung campuh, tarung tawuran anu baris lumangsung. Mangrupi ujian kana wawanen sareng ajen pangarti urang. Kuayana kitu urang kedah percaya diri diselengan ku kawaspadaan ulah dugikeun ka balangah.
upaya sakuat tanaga mampu ngungkulan anu janten lawan. Sajabi nanti eta setiap anggota barisan kedah merhatikeun kana aba-aba tibi anti sareng mangdikanya anu mimpin barisan lapisan masing-masing. Urang kedah panceg keyakinan bakal aya di pihak anu unggul. Para anggota barisan Darmayuda harita sakitu konsentrasina ngadangukeun naon anu dicaritakeun ku Nang Bule. Sanajan Nang Bule budak kene tapi geus mibanda jiwa kapahlawanan sarta mibanda ajen komara ditambah ku kamampuan diri anu geus tepi karena tataran ilmu silat tingkat tinggi. Mun ceuk istilah kiwari mah Nang Bule mere motivasi ke anggota barisan dina mangsana nying hareupan tarung campuh tarung tawuran. Rasanti milu nyambungan kana carita Nang Bule. Ka para anggota barisan, pamimpin urang nembe tutas ngajelaskeun sangkan urang tetap jejem panceg dina sikap sareng tekad kitu deui sumanget. Ulah dugikeun ka ngurangan. Dina ieu perjuangan urang tos pada gembleng sapinuhna pikeun narima naon wae kanyataan anu bakal karandapan ku urang sadayana. Estu teu risiko pati rempan ku ajal demi nanyeurkeun keadilan keur para rahayat anu salah ieu jadi korban kasawenang-wenangan kiwarangkas. Kumaha Mang Anteng ngeunaan bumi sareng ieu pasangrahan tos dititipkeun ka warga? Wah, nenang atuh Rasantian, nenang masalah ngeta mah. Ngayaan ngimah ngejeng masangrahan nganu kosongan ngeuweuh ngeusian mah. Kumanganteng geus ditingtripkeun ka sang bangbaraha urang wargaan. Sumpaya diperengatikeun ngenyak ding rawat ngejeng ngayang anu mondokan anu siap teh Bapak Haji Subarna ejeng Pak Haji Cuanda oge gesaryapan terus oge pikeun awewena oge maotih oge geus siapan jeung maomo pokona mah nenang-nenang we. Nerus ngecek manganteng teh mukona mah wargaan nganu ditinggalkeun pangdo ngon teh ngang doa we gitu. Pangda ngang doa sumpaya dina waktu nganu henteu lilaan barisan Darmayudaan ngaya mulangan dai ka milemburan. Ngaya dina kangunggulan, ngaya dina kalang carana. Gitu dah Rasantian. Sandika harita milu mairan caritaan ditujukeun ka para anggota barisan. Para anggota barisan Darmayuda anu leber wawanin. Sakumaha anu dijelaskeun ku pimpinan urang kitu deui ku Rasanti. Simkuring bade ngemutan sakali deui ka barisan khusus anu bakal pangheulana ngalakukeun tindakan. Nyaeta pikeun ngacoukeun kaayaan pihak musuh. Mangka hade masing pada iatna perhatikeun aba-aba ti pamimpin barisan utama dina mangsana ngalakukeun tindakan. Satacana urang miang mangga urang ngadoa heula sasarengan. Sanggeus beres ngadoa, harita barisan Darmayuda dipimpin ku Nang Bule terus miang ninggalkeun kampung kahuripan.
saturkeun harita si Jagal Hawuk jeung Guntara. Tika catur di jalana harita geus tepi ka kampung Renggong Buyut. Kadatanganana langsung dihadang ku Campaka jeung Mbah Renggong. Ningali nu ngahadang teh Jago Kolot jeung Wanoja Geulis anu mawa pedang. Harita Guntara jadi katalik dewe hatena ningali kagelisan Campaka. Harita Campaka nu leuwih ti heula nyarita bari ngabagikeun panetepna ka si Jagal Hawuk jeung Guntara. Saha andi kaduaan? Kuring Campaka jeung ieu guru kuring Mbah Renggong langsung tumangnya. Sabab andi kaduaan geus wani ngambah ka ieu pilemburan. Gancang jelaskeun saha andi kaduaan. Sarta boga maksud tujuan naon pangna wani ka kampung Renggong Buyut. Si Jagal Hawuk ngareret ka Guntara. Mangrupa isarah sangkan Guntara anu ngajawab. Leuwih teu heula rek kawanuhkeun heula diri ieu. Ngaran kuring Raden Guntara. Atuh ieu alo kuring katalah Raden Jagal Hawuk. Maksud tujuan pangna ngambah ka ieu pilemburan sabab rek kadang yang alas karoban nyatana rek nepungan ka Nyai Putih Karoban. Daya di jalan sejen memang kudu ngaliwat ka abah dieu. Kitu tah Campaka. Cantik, gelis, waduh, gelis-gelis kelak gini aja. Campaka ngaret ka Mbah Renggong anu jadi guruna. Nu direret gancang nyarita ditujukeun ka si Jagal Hawuk jeung Guntara. Jadi si lain duaan teh rek kadang yang alas karoban. Ayeuna dewek langsung nandaskeun. Si lain duaan leuwih hade balik deui sia. Sakur jalma anu asing moal bisa datang kadang yang alas karoban deuleu. Mun si lain hayang salamat leuwih hade ieu kudu diteruskeun. Teu kudu diteruskeun maksud tujuan si lain duaan. Si Jagal Hawuk langsung amekeun harita nyangeleng baritus nyarita. Wah, tangkurak setan sia wabayak. Wani ngusir ka aing sia. Make jeung kudu balik deui tong nuruskeun tujuan. Dasar aki-aki belegug jeung koplok sia jangkar kehed. Mane sia nyaho ka aing. Aing moal bisa dihalangan ku sasaha. Mun mane duaan keukeus rek ngahalangan, rasakeun sia akibatna. Kumaha? Ningali sikep jeung ngadenge caritaan si Jagal Hawuk anu sangar jeung kasar. Tengah hargaan ka guruna harita Campaka jadi kahudang amarahna. Netepseukeun ka si Jagal Hawuk bari nyarita. Hei, Jagal Hawuk. Maneh bener-bener kurang ajar. Tengah hargaan ka Mbah Renggong anu ngawasa ieu kampung Renggong Buyut. Mun maneh teu bisa dihalangan, kuring bakal ngalakukeun tindakan. Wah! Arek ngalakukeun tindakan ka aing maneh teh Campaka. Mobil kabogug naon sia berawet kinglid. Hasok pasat sia pedangna. Cukup kedua geprakan mangkal kawas maneh bakal dirubakan ku aing sia. Pugue Campaka beuki pedah amarahna. Sikap jeung caritaan si Jagal Hawuk sombong nakaran nganggap enteng ka dirina. Campaka langsung mesat pedangna.
Mbah Renggong mundur ka tukang, mereka sempetan kanu jadi muridna pikeun ngalakukeun tindakan. Si Jagal Hawuk ngareret ka Guntara bari geus nyarita. Waleh lain marhatikeun wae ka si Campaka sia Sargun. Goblok sia. Sok. Mayar. Si Campaka dikajak ke sangka aing. Wale mah teu kaopna awe geulis sia Sargun. Geus kumetap kitu sia. Mawas bener kaitu. Guntara geus teu bisa ngabantah kana naon anu dicaram kunang bule anu ku si Jagal Hawuk. Harita ngajurewat mulu ka tempat anu rada anggang. Campaka ngawaun pasangan nentep seukeut kanu dilawan bae nyarita. Maneh tong maka sombong Jagal Hawuk. Budak kene geus lancang jeung kurang ajar. Wani nganggap enteng ka si Campaka. Adah sia. Hayya. Jurewat cilung Campaka majuna rajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Sedengkeun si Jagal Hawuk teu ingkah di tempatna. Bangun anu ngahaja hayang kabeunangan ku panarajang anu jadi lawan. Si Jagal Hawuk harita ngabuktikeun caritanana anu bakal mampu ngarubuhkeun lawan ku dua geprakan. Waktu panarajang lawan datang, si Jagal Hawuk ukur ngakilirkeun badana saeutik. Sabatan pedang teu kena kana sasaran. Sawuk hiuk-hiuk plos. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan, harita si Jagal Hawuk ngalakukeun gerakan anu teu bisa katuturkeun ku kaseugetan panon lawan. Pedang Campaka leupas tina cekelanana. Dituturkeun ku Campaka anu ngacengkang ka tukang, iga burungna kabeunangan ku tajongan lawan. Campaka geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Sadekdeus. Pedang leupas tina cekelan. Tajongan ngahantem iga burung lawan. Sadekdeus. Setan. Campaka ngageronahan ka nyeri jengkang gebut. Campaka rubuh ngan saukur kedua geprakan. Ningalikan eta kayan Mbah Renggong jadi kagetin oge. Malah jadi terus ngabandingkeun waktu Campaka izin jajaten ngayunanang bule. Tetela si Jagal Hawuk leuwih capat dina ngarubuhkeun anu dilawan. Si Jagal Hawuk ngarek kalebah Mbah Renggong bari nyangeleng terus nyarita. Ceuk aing ge maneh aki-aki belagung ojong koplok Sarenggong. Rangka lu kawas si Campaka sinatarung ngalawanan aing. Hasok giliran maneh si anu maju Renggong. Mun heueuh gablek ka maneh jeung ka bagong masya kuda Renggong. Aing mah make kudu lirang ngarubuhkeun mangkelu kawas maneh Sarenggong. Mbah Renggong langsung ngacurelat terus mancuh dina tangtunganana di hareupeun si Jagal Hawuk. Bari muleleng terus nyarita. Si laing montong waka sombong si Jagal Hawuk. Kamampuan dewek montong disarwakeun jeung si Campaka murid dewek deui sia. Wadi nganggap enteng ka dewek. Si laing budak kamari sore. Si laing anu bakal dilubuhkeun ku dewek mah sia. Wontong loba baco tarung jeung aing mah sia kuda Renggong. Aki-aki belagung. Tangkulak sia. Buktikeun tapikeun ka waya ka bagong maneh jago kolot. Koplok. Jadah kurang ajar. Rasakeun sia panrajang dewek. Jurewat cilung
Mbah Renggong maju narajang beri ngagunakeun kakuatan elmuna anu ngajadikeun sapasang leungeunna jadi teas kawas beusi. Tapi Mbah Renggong jadi kageteun nu lain dikieuna. Sabab waktu panarajangna di Bendung bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Harita si jagal hawuk teu kapangaruhan ku teasna sapasang leungeun lawan anu kawas beusi. Malah Mbah Renggong anu ngapangkieu mundur ka tukang. Sauk hiuk keduk deh. Mbah Renggong ngagero kaget bari ngabangkieun ka tukang. Sedengkeun si jagal hawuk harita masih mancuh tetep mancuh dina tangtunganana. Mbah Renggong kancang mancuhkeun di tangtunganana. Langsung nangtukeun sikap napikeun ngagunakeun kakuatan ilmu umbul wargu. Wah! Aboku kumane nganukur kitu patut sia kuda Renggong. Cok aing oge moal make kudu hese. Ngadubukeun mangkalu kawas mani moal sia. Dasar jago kulak belagung. Asok maju jai siapa diterima Renggong bro. Dasar sia jangkar kehead. Wani nya campaka dewek silai jaga habuk. Dewek masih kene sanggup nerikeun tarung sia. Urang ajar sia bangkar waras sia hirup teh. Cadah sia ilmu umul baragu. Jorela cilung Mbah Renggong maju dina rajang. Tapi beuki nambahan kakagetna Mbah Renggong. Sabab kekuatan ilmu umul wargu tetela taya pangaruh napikeun si jagal hawuk anu geus ngawasa sapinuna kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Sanggeus ngaliwatan sababaraha geprakan. Akhirna dina pungkasan tarung harita si jagal hawuk ngabuktikeun kahebatan kamampuan dirina. Sapasang leungeun si jagal hawuk kacepatan gerakanna geus teu bisa diimbangan ku nu jadi lawan. Waktu leungeun kencak atuh si jagal hawuk ngahantem dada lawan, ngajadikeun Mbah Renggong ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabembengkang maring lemah. Jelas sok hiuk cebrot des hiuk deg. Wah! Rubuh dewek anjing. Waduh. Mbah Renggong ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang. Tina bibirna muncak ngaluarkeun getih lalamaran. Nandakeun tatu di jero anu cukuparna. Sedengkeun Guntara anu tita tadi teu boleh merhatikeun kan Capaka anu harita ngonial hudang lalaunan. Harita Guntara ngomong serangan dina jero hatena. Walah. Geus milik debaya duh, terima kasih duh. Bebenangan terus ya di saat-saat sekarang. Aduh, geus menakan anu templu. Si Campaka lebar temenan mun teu diasan heula. Aduh. Waduh, Campaka eta bibir anu amucuy gitu. Soca anu sakit kecilkeun. Aduh, papaes ku eta killer socana di matak nyeredet kana hate, sumulungkur kana bujur, sumarambah kana bayah. Wah. Pasina oge bakal sarua palempuleun kawasi apong ieu mah. Si Mbah Renggong geus nyadangan tatu di jero. Geus moal bisa ngagunakeun deui kakuatan ilmuna. Kerngungkulan si Campaka mah aing kawuntup ya. Waduh, milik alah ngalimed deui bae ieu mah ya. Aduh, terima kasih kesempatan yang diberikan sama aku nih. Kesempatan anu hade ke diri aing ya. Aing kudu nyarita ka si Hawuk ieu mah ya. Manehna silaidit ti heula aing rek manderikeun maneh. Terus nyusul
alasan kasyawuk mah hayang ngorek katerangan ka Cempaka ngeunaan kahebatannya Putih Karoban. Punten kasadayana ya ulah dugikeun kanimulkeun bancang pakebu abdi sakedap li bade ngalimed. Kitu garesokna teh Guntara si goblok anu boga pamikiran hayang ngalaksanakeun hasratna seperti anu dilakukeun ka Nya Apong. Jorewat Guntara datang nyampurkeun ka si Jagal Hawuk sangeusna deukeut terus nyarita. Kieu ye Hawuknya. Naon sia gumasep goblok? Sanes gumasep ya maksudnya kieu Hawuknya. Kumaha mun Mang Sargun mah rek mandarikeun maneh. Jadi Mang Sargun hayang ngorek katerangan kasih Campaka ngeunaan kakuatan ilmu kagaiban Nyai Putih Karoban. Teh mun geus meunang katerangan Mang Sargun nyusul ye. Lina naon ari Mang Sargun keur kapentingan urang keneh mah Hawuknya. Si Jagal Hawuk murelang ka Guntara. Sorot palona bangun anu nemus kana jajantung ngajadikeun Guntara ngageter hatena. Si Jagal Hawuk nyangereng betus nyarita. Wah, maneh mun tong mawa karep sorangan sia Sargun, lamun teu hayang dibejarkeun sia babatok teh. Cok aing ge maneh mah kumaha aing kuprok. Wala kahayang ngobrol jeung si Campaka sagala rupa maneh mah. Hayang dikieu Sargun. Gerakan si Jagal Hawukan sakolebat harita nampiling pipina Guntara anu harita langsung ngagempeng beureum kolepat hiuk gamblang waduh Nyeri Hawuk sakit deh. Aduh, ulang tebobongo kalakah ngagamplang pipi Mang Sargun. Aduh, naon ya tewu. Aduh, panas dia ya Hawuk. Aing kasar jeung amok ka maneh sia Sargun koplok. Walah kamikiran si Campaka sagala rupa. Aing diizinan maneh rek ngorek katerangan ka si Campaka. Tapi babatok maneh didagol heula saku aing. Waduh, Mang Sargun didagol mah tuh salajeng dipaehan meureun Hawuknya. Ulah tepikeun ka kitu. Ulah tepikeun ka kitu Hawuk. Tadi nama hayang nyakedeung we. Ngobrolna oge moal tepikeun kali Hawuk moal. Wah, mangga sia mantong lebadi ngabatot koplok. Mun teu haya diremukeun sia babatok teh ku aing. Masih kane untung sia ukur ditampiling tuh make kekuatan tenaga lapisan. Mun aing ngagunakeun tenaga lapisan buyatak sia beungeut maneh Sargun. Urang teruskeun kadusun alas datar sa Sargun. Waduh tuh hasil tuh. Waduh. Bodoh saya nama lo, balik kenging kabagjan lo. Ay nama kal kapipi ngagempeng anjing. Waduh. Wah sepi, ieu mah sepi dinten ieu mah lo. Sepi dinten ieu mah yo. Teu kekengengan kal kapipi ngagempeng ge aduh. Guntara bari usapan pipina anu ngagempeng beureum terus merangan si Jagal Hawuk ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Campaka anu ngahudangkeun Mbah Renggong anu jadi guruna harita tos nyarita lalaunan. Geus nuha kali jeung ayeuna urang kadatangan budak lalaki anu ilmu silatna geus tapi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi mah guru. Malah si Jagal Hawuk makayana mata kasima. Memeh nyarita nyangereng heula nemongkeun si hungna. Kulitna Hawuk panona bolotot sangar jeung kasar nyaritana oge mah guru. Iya bener Campaka tuh. Walah malah mun ku dewek dibandingkeun jeung si Jagal Hawuk alah tetela
gancang tebatan silang bule dina ngarubuhkeun anu jadi lawana. Aduh, dewek jadi ngabayangkeun mun Sinang Bule jeung si Jagal Hawuk tepikeun ka tarung. Duka ting saha anu bakal unggul. Anu jelas urang masih kena untung Campaka. Henteu dibinasakeun ku si Jagal Hawuk. Mbah Renggong jeung Campaka jadi boga pamikiran anu sarua. Kamampuan si Jagal Hawuk tina ngarubuhkeun anu dilawan tete leuwih gancang tibatan Nang Bule. Sedengkeun si Jagal Hawuk jeung Guntara anu neruskeun lampahna harita tepi ka dusun alas datar kadatanganna si Jagal Hawuk jeung Guntara harita langsung